That's the way every day goes. Guru, masukkan hayamna. Dikunci teu eta kandang hayamna. Emang maneh nggak ngadenge kemarin kunci kandang hayaman yang Imas Lengit. Emangnya hayo tuh nyokot beberangan bae. Maneh we lah, urang ngawaskan di dia lah menuju kuyuk aya yang megokan, urang bisa lompat. Tapi orang sieun ah. Bareng we moal aya nu ningali. Kita aya jalmanya. Kumaha Sep? Urang sieun ah. Buru atuh masuk kandang hayamna, buru ih. Aduh, eta nahan ya ayam abdi. Rek brojol deui meureun nya. Aduh, Gusti. Ih, kok ujug-ujug jadi sepi pisan? Apa aya kuntinya? Ih, sieunah. Hiji, dua, tilu, opat. Lah, geningan ngan sakieu. Nu sejana kamarana nya? Ya Allah Gusti, pasti anu maling ya. Aduh Neng, kunaon isuk sokene geus riweuh keur pamanasan wiwirnya. Doa, ayam-ayam Neng lengit. Neng yakin pisan ieu mah aya nu maling. Buah-buah seenda deui kamari-kamari oge manehna kepanggih urang keur nyokot ayam di kampung sebelah. Nah naon sih waktu hari teu mah salah paham di. Urang mah teu teuing. Neng. Neng, meser Neng. Ya, meser naon? Gusti menuju di teuing. Kenapa gitu? Hayam Neng aya nu leungit, aya nu nyokot pasti, nu teu tanggung jawab. Nepi ka ayeuna teu kapanggih saha nu nyokotna. Maren kabur atuh neng ayamna teu betah di kandang. Heeh, komo deui kunci kandang ayamna leungitnya. Kunaon aja jang terang? Nu nyaho kunci kandang Neng leungit kan ngana Asep jeung Adi hungkul. Kabeneran kurang ngadenge. Apunten ya Neng ya. Neng curiga ya ka Jajang. Kamari kawas keceplosan ngomong. Anjeunna nyebut kunci kandang Neng leungit. Padahal nu nyaho kan ngan Adi jeung Asep. Neng, kumaha mun urang cek CCTV gang weh Neng. CCTV gang emangna aya nya?
Aya tuh Neng di unggal gang sepi. Canggihnya ya nama. Hayu tuh Neng oge rek ningali. Oh, ternyata mana duaannya nu maling ayam abdi. Aduh, nuhun ya Pak RT. Manehnya nu nyokot hayam Neng. Apunten pisan Neng, urang jeung Asep hilaf. Sengaja Neng abdi nyokot hayam Neng. Tah maranehna nu nyokot lain urang. Aya naon? Iya buktina sendal swallow milik Asep ketinggalan di kandang hayam Neng. Tapi eta sendal Adi Neng, lain abdi. Ulah lo balesan lah. Siang tadi abdi dipasihan rekaman CCTV ku Pak RT. Kan maranehna nu asup gang ti heula. Leres Neng, urang nu nyokot. Tapi anu nita teh Adi lain urang. Kamarin penting hayam Neng Imas aya nu brojolnya. Kadenge negrekna ka imah urang. Nya, urang oge ngadenge. Neng Imas mah beungernya. Ayamnya loba pisan. Eta mah warisan ti bapana, hari-hari mah waktu bapana Neng Imas masih kene hirup, buset, hayamna leuwih loba. Ih, irahanya urang boga hayam sakitu lobana. Woi barudak, amunten nya, ieu ngangkur bawa cai hungkul. Ya si Adi dikira lila di dapur keur nyen sarapan keur urang. Syukuran we lah tong loba protes. Tadi keur nyerita Neng Imasnya. Urang mah syirik euy. 2 poe ke tukang kunci kandang hayamna Neng Imas teh leungit. Paling oge pohon nempatkeun. Leungit beneran ieu mah. Geus ditalungtik sekampung sakapanggih kumaha mun. Setuju. Acan oge nyaresna naon? Aku tahu maumu, aku tahu maksudmu. Tadi anjing peting datang ke kandang hayam Neng Imasnya jam 11 peting. Jam 11. Eta mah can sepi atuh. Soalna si Enda data sok keluar jam sakitu. Ih, nya urang masuk ningali manehna lempang peting. Biar si eta mah jadi pelakunya. Memang rada-rada eta jalma. Geus satu urang eueuh heula. Yoi, nepi ka patapungan dina peperangan nya. Yoi, sing hati-hati nya. Di tukeran sendal di. Sendal urang sempit. Ya.